hujan, Pak. Ayo, kanyahoan. Bapak, pada naon, Bapak? Ayo. Sekarang geus dibukakeun ibu geus nangkarak. Sigana eta olahraga geus rek dimulai. Eta kunaon sia anakna kalah asup ka dia belegog. Mending ganggu maneh. Ulah kitu atuh lah main asup bae sia atuh adegan rek dimulai gagal ieu mah. Karek ge pemanasan. Si Bapak geus kieu ya? Aipok teh anakna asup. Aduh. Bapak dengein ya, Bapak dengein ieu nya. Engke mun erek olahraga ketuplak-ketuplaknya. Dengein Bapak. Jam 12 kaluhurnya eta geus rada jam-jam aman. Mun ti jam 12 ka handap masih kena jam-jam rawan. Anak bungsu masih kena hudang. Jadi jam 12 kaluhurnya mun teu tempokeun heula situasi masih kena aman teu ieu. Tempokeun anak geus sare encan ieu. Kitu tempokeun heula. Kira-kira geus aman, kuprak tak kuncinya. Nya, lawang pintu teh panto teh dikunci langsung dimulai. Set, langsung dimulai gitu.